Jika ingin Rizka silakan di 11 MIPA 2. Mangkeun abdi sareng. Puji sareng syukur Gusti Anu Maha Suci. Dina dinten ayeuna abdi bade bikin diantara anu jajarna rumaja nu kacanduan gadget atawa game. Zaman ayeuna mah jalma teh teu bisa jauh dina nu ngaranna gadget. Ku ayeuna gadget urang bisa ningali warta, nyar ilmu, waktu jalma nyekelan gadget nepi ka poho emam, bak jeung diajar. Urang salaku jalma generasi penerus bangsa Indonesia kudu bisa nangkal jeung ngabantu rencangan anu kacanduan gadget tawa game jeung urang ge kudu bisa nggunakan HP dina hal nu positif. Kuring oge gaduh rencangan nu kacanduan game unggal dinten ningali di sekolah nuju istirahat atau nuju belajar main game we dupi kata fokus belajar teh. Dina kejadian eta kuring nyimpulkeun bahwa HP oge bisa merek pengaruh awon. Jadi urang kudu bisa nggunakeun HP dina hal positif. Rupina sakitu anu tiasa dipikahatur pilih aya catur anu ngalantur aya basa anu teu luyu sareng tata krama mugia sadaya tiasa ngahabungkeun.